manggil anjing keur udud kumaha? Eta mah wayah subuh eta mah. Ciamis. Ciamis. Tetangga batur sandesangan beda blok gitu. Beda kampung eta mah. Ari kitu aweuna teh smirunseuna. Dihawu tengek naur cai tengek nyamuk gitu. Ari pete aya nu mentasieuna tetanggana. Ari dipolongokeun panto. Anjing keur cenah Anjing keur si duru bari udud. diuk dina jodoh. Jodoh. La ilaha illallah. Jadi jalma anjing Nya ari kitu bajuna can dibuka berenya. nya encan ari kitu jalmana teh nya pentasieuna kalah teu tulus jadi. Ngogok meureunnya. Aya anjing keur udud. Aya anjing keur udud cenah anjing saha nya jadi jodoh cenah. Ngaranna teh si Husnan. Anu ngarupakeun anjingna. Nya. Ya Allah ya Rabbi. Mang Husnan. Bisa bahayeuna. Aya keneh hayeuna ge beunghar. Ngan eta mah meureunana teu di waktu umur meureun tak mah. Panjang meureun da aya keneh hayeuna ge. Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi. Ana sawah mangna naik kejadian naon cenah? Karena sawah urang nya. Tadina saat si sawahnya digalengan ku urang, caina dikocorkeun ek ngagalengan. Nah, ari geus digalengan, ari urang balik rai isuk aya lauk. Pinu Loba, milem, gede. nya balede jeung kansra. Ieu ceung teh lauk di mana dan di girangna ge eueuh balong. Berarti ceung teh ieu mah anu erek nyupangkeun. Sulur cupang. Nya. Nyupangkeun tak mah. Jadi bahekeun kadinya. Dibahekeun kana Sawah sawah urang. Di mana gerak teh talokna? Dipiceun di ieu kan kawalungan deui dibuang. Ya Allah ya Allah. Dibedahkeun caina ge nepi ka saat. Untung aja di daharnya. Da urang rencanana ge piraku aya lauk Gelar ada yang dadak. di tonggohna ge eueuh balong eueuh naon. Tah hari pengalaman Bapak Kolot mah Bah Darumi Mangnan. Tos muludan 12 mulud lempang atuh tos muludan. Ari bakta aya nu nanggung seureuh aki-aki. Dua dahan dingkul. Eta seureun sampai dua dingkul ditanggung. Nu nanggung seureuh teh nanyakeun cenah ge ari bapak anu di mana bumina? Dituduhan ku Bah Darumi teh tuh cenah itu tuh belah ditu imahna teh tuh. Nuhun atuh cenah ge. Tuluy mere seureuh atuh sabeungkeut. Kabeneranana teh Bah Darumi istrina teh mah oki osok nyupah ditarima wae atuh seueuh teh. Nah atuh ari isukan isuk-isuk diilik geus jadi duit sagepok. Aduh cenah ge becureuh jadi duit. Bah Darumi jeung mah oki mah tuh hariput ku teureuyeun nya ieu mah duit juring duit setan. Dipiceun wae diabruskeun ka hawu dibeuleum. Da eta mah duit setan nya duit juri bungeun Bah Darumi jeung mau ki mah mangna. Eta mah baheula eta mah. Nya kanu keur ngaronda. Aya nanyakeun ngaran si anu. Nya kitu ku nu ngaronda teh dituduhkeun imahna. Mau naon? Ari jalmana teh mamawa tas. Gede. Ya sedeng lah. Gitu, gitu letik gitu. Eta jam sabaraha? Ya golongan jam 12 lah ari pek teh nanyakeun ngaran Mang Udin. Suka jebak entek. Ya dituduhkeun tah ka gang ieu tah pagarna pagar anu rupana gitu. Ngaleungit we. Henteu can ngaleungit, hayuh ngoroyong ka gang teh si jalma teh. Itu buka ari tadi tuna nama gitu. Geus bah imahna nama. Ari pak jadi beunghar jalma teh. Apa teh jadi beunghar jalma lagi. Meuli naon mobil kios. Lah ari mobil mah dengan meuli kios wae di pasar. Sabar hiji. 2 siki. Langsung beunghar. Langsungan ayeuna tos maot nu ieuna nage. Dikasih kitu tahun maneh, umur maneh. Paeh wae meureun jalmana teh nya innalillahi tah. Aya tuyul ka pasar. Pasea tuyul jeung tuyul. Tuyul jeung tuyul. Nya. Ya Allah ya Allah. Ari ceuk nu bogana teh ceuk nu hijina.
Mana cina ulah mamawa nu kitu, cina da aing oge boga. Sarua ngala duitna. Sarua bae aing oge cina eukeur cina. Tong dideketkeun ka nu aing. Jadi pada saya kan tuyul Jadi itu. saya. Ya Allah ya Rabbi. Gara lu teh meureun tuyul teh nya silih jambret kanjut meureun tah si tuyul jeung tuyul teh. Ah dasar Mang Nan.